Senongkot. Nah, sia jono pupuringisan kitu tengah jalan siang aja dong. Sia kenal ngaja dong didinya. Ayo antarkan kuat ngising mengobrek ayo. Hayang teu nya nganterkeun sia. Aing makan ngojek. Makanya teh kudu nganterkeun sia. Nggak bayar ku bapak. Ayo. Bener sia, bener sia nya bayar ku bapak sia nya. Kau keur naik ayo. Awas ya kau lamun teu dibayar. Sia aya naon? Sia nek turun ti di nek gawe naon ongkos sia nek balik cenah ngojek ka aing. Poteng bodol. Goblok si eta geus base eta geus modal na calana si eta rupana tah. Angin. Geus modal ieu mah budak. Nya nak jok motor anjing bae nunggu nu modal. Aing ngojek apa nunggu nu modal yeuh. Kacau eta si Jono. Sia geus modalna. Sia modal di mana? Geus obencan sia. Curiga aing sok sincan obe sia. Soalnya kitu cai. Majok motor Anis Popolo, kok tuh caduk sia teh. Ayo sia anak ngojek teh kai. Dibayar ku bapak sia nya. Ya aing nungguan sia ieu. Udah heula sia. Naik motor aing mah. Wang sia. Yuk sia di dinya. Yuk. Keleplin. Lep. Si obrek ke mana? Si datang-datang yang gitu buka duit boro-boro. Aing mana nyakeun oge si obrek. Si obrek ke mana? Aing aya perlu yeuh neuk ngojek. Tempat aja, heuy digeledah mah ada eueuh. Eta sia. Kaduhung aing nanya ka sia. Aing mah nanyakeun ke si obrek neuk ngojek. Lain pinjem duit. Eueuh, seriusan eueuh tuh. Aing nyeun emosi ieu masih Baik, snack di kodokan yuk. Eueuh tuh. Bejakeun ke bapak si aing nungguan ti dia gitunya. Awas ya koeng lamun bohong. Motor aing geus bobolokot ku caduk ieu. Isin, aku minum kasah deui. Allahu Akbar Aisyah. Si Jono kulila-lila teuing aing mah. Si aing mah sari dibohongan eta ku budak. Atuh bae. Jon. Aing mana can menang duit. Aing nek leumpang bae. Ku aing lamun panggih jeung bapana ditagih ku aing bapana. Aing mah mau anakna geus modal ngajok motor aing. Geus bohong deh ka aing eta si Jono.
jelema torekna ka bina-bina ya Allah ieu cagerkeun eta ceuli si elep. Sabar bae nya kayak gitu rezeki mah aya. Ai sia ngomong naon? Buat sia can pernah digebuk ku aing nya. Sia mah gebukeun aing jelema kieu. Sih. Aisyah di budak-budak naon sia. Cewek ha. Aisyah di budak-budak naon Aisyah. Arek minjem duit ka aing maksa. Ayo aing diudag. Aisyah di mana dinjem duitna? Aisyah di mana? Celehang nginjem duitna ka sia. Bogus minjem duit ka aing. Aing gak nyaho nginjem duit ka sia di mana nginjemna maksudna? Kayaknya kan ngopi ayo lah. Daripada ngalayanan sia mah emang teu bener lah, mending ngojek aing nyokot motor. Ayo ngopi mah ka dieu. Datang tuh si obrek tuh. Tadi di dadago bae. Kenapa perlu ieu butuh. Antara aing ngalah ayo aing neuk ngojek. Tadi aing nyangan sia. Duh, aing panggil di bae jeung jelema kieu. Nah sia brek. Kasih bolot ge nek nginjem duit, nek ngojek deh ge ka aing. Aing semua menang duit. Bah, panggil jelema. Geura tong loba alasan geura ieu celeh buru-buru soalna ieu di tadi nyamun nanya kasih klep nyambung aing emosi nu aya. Geura mana buru-buru ieu perlu. Ibalang aing ngisi bensin heula atunya. Dagoan di dieu. Beli sakalian brek. Ya mah. Dagoan heula di dieu. Aing buru-buru sakalian meureun. Sakalian lah. Aing Brek. terus saya atuh aing Buru soalna. tapi aing ulah diutang deui nya. Edan sia aing malah ngahutang. Soalnya aing teu menang duit tadi aing dibobodoh ku si Jono. Bayar ku aing oge bari nage aing malah pinjam duit nang Gojek ieu buru-buru hayu. Si Jono tadi ku aing dibawa ngadon ngising dong ngajak motor aing. Haylah geus geura gaskeun Nah ka mana kitu? Aing perlu ieu geura ti tadi ieu aing nanya si kelep teh nyambung bae ieu. Padahal mah Aing aing mau emosi. Obrek. Pak doang sia. PA. ke mana yuk engko nek ngojek ka aing teh sia eta. Lah, adeg ya aing jep asli mau dibayar ka aing. Kasih klep nginjem duit. Nek ngojek ka aing.